Enjing pamirsa, patepang deui sareng simkuring Iqbal Abdillah di acara Ngupas Warta. Nyajikeun informasi menarik sareng tentuna faktual tur aktual. Aliran Walungan Brantas naik sanggeus hujan badak ngangguyur wewengkon Malang Raya, Salasa 23 November 2021 sore. Kaayaan ieu ngajadikeun warga sabudeureun Walungan hariwang. Aranjeunna hariwang sareng trauma ku banjir bandang sapertos awal November kamari kajantenan deui. Panempuan ieu bisa ditempo di wewengkon Padumukan, nu padet di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Ti sore ieu katenjok kaluar imah ngawaskeun aliran cai Walungan Brantas nu geus mimiti luhur. Caina geus luhur ti jam 4 sore, sieun banjir deui ceuk saurang warga Rida. Ku alasan eta manehna jeung kulawargana milih ninggalkeun imah. Aranjeunna nuju ka tempat anu langkung luhur bari ngawaskeun kaayaan cai Walungan. Tujuanna nyaeta nalika banjir datang, maranehna bisa kalayan gampang nyalamatkeun diri. Manehna mihareup sangkan aya informasi ngeunaan ngaluarkeun cai ti aparat, sangkan warga teu hariwang jeung trauma terus-terusan. Samemehna dina bangsa banjir bandang tanggal 4 November, ratusan warga di Walungan Brantas diungsikeun salila 5 poe. Sababna imahna kataranjang caah. Pamirsa, sakitu wae warta anu tiasa didugikeun. Abi Iqbal Abdillah permios ngundurkeun diri. Wilujeng Enjing.